Jadi jelema mah keukeuh tukang ngomentar batur, tukang nempo batur, sok poho ngomentar awak sorangan, ka batur we cekasna teh. Heueuh lur. Da yakin atuh teh bakal kitu jeger cager geblus ka masjid diomongkeun, leuheung yai ka masjid. Eureun deui ceuk aing oge kitu. Ieu tah cirina jelema nu goreng hate sik-sik melik sulit ati gorong pucus beh dituna belang bayahna. Merhatikeun wae batur we hirup teh iraha deuk merhatikeun awak sorangan. Jadi jelema mah keukeuh tukang ngomentar batur, tukang nempo batur, sok poho ngomentar awak sorangan, ka batur we cekasna teh. Heueuh lur. Da yakin atuh teh bakal kitu jeger cager geblus ka masjid diomongkeun, leuheung yai ka masjid. Eureun deui ceuk aing oge kitu. Ieu tah cirina jelema nu goreng hate sik-sik melik sulit ati gorong pucus beh dituna belang bayahna. Merhatikeun wae batur we hirup teh iraha deuk merhatikeun awak sorangan. Jadi jelema mah keukeuh tukang ngomentar batur, tukang nempo batur, sok poho ngomentar awak sorangan, ka batur we cekasna teh. Heueuh lur. Da yakin atuh teh bakal kitu jeger cager geblus ka masjid diomongkeun, leuheung yai ka masjid. Eureun deui ceuk aing oge kitu. Ieu tah cirina jelema nu goreng hate sik-sik melik sulit ati gorong pucus beh dituna belang bayahna. Merhatikeun wae batur we hirup teh iraha deuk merhatikeun awak sorangan. Jadi jelema mah keukeuh tukang ngomentar batur, tukang nempo batur, sok poho ngomentar awak sorangan, ka batur we cekasna teh. Heueuh lur. Da yakin atuh teh bakal kitu jeger cager geblus ka masjid diomongkeun, leuheung yai ka masjid. Eureun deui ceuk aing oge kitu. Ieu tah cirina jelema nu goreng hate sik-sik melik sulit ati gorong pucus beh dituna belang bayahna. Merhatikeun wae batur we hirup teh iraha deuk merhatikeun awak sorangan. Jadi jelema mah keukeuh tukang ngomentar batur, tukang nempo batur, sok poho ngomentar awak sorangan, ka batur we cekasna teh. Heueuh lur. Da yakin atuh teh bakal kitu jeger cager geblus ka masjid diomongkeun, leuheung yai ka masjid. Eureun deui ceuk aing oge kitu. Ieu tah cirina jelema nu goreng hate sik-sik melik sulit ati gorong pucus beh dituna belang bayahna. Merhatikeun wae batur we hirup teh iraha deuk merhatikeun awak sorangan. Jadi jelema mah keukeuh tukang ngomentar batur, tukang nempo batur, sok poho ngomentar awak sorangan, ka batur we cekasna teh. Heueuh lur. Da yakin atuh teh bakal kitu jeger cager geblus ka masjid diomongkeun, leuheung yai ka masjid. Eureun deui ceuk aing oge kitu. Ieu tah cirina jelema nu goreng hate sik-sik